ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaibah nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon tanda pas gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Assalamualaikum. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah, isukan bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah, minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah, bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah, taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah. Urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib, indahu mafatihul gaib. Lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaibah nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon tanda pas gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Jadi dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah. Nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade ta ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ieu. Waalaikumsalam. Ulah kos kitu. Ulah seuris ya kos nyaho pan siak sok ka dukun teh. Yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Salat 40 poe, 40 peuting teu ditarima. Ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah. Ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah. Urang mah digilir gular-gilir ku Gusti Allah, kicep nang Gusti Allah. Segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup, bulan hareup, tahun hareup. Wah, ieu ilmu jurig teh nu kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh. Oh, eta wa indahu mafatihul gaib sing aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tek dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos, gua juga belum punya, lu mentah sama gua. Cak polisi, sial tak polisi blon. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang, eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ku polisi teh ye, hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta, nyokot urang daun. Tak
baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka kurang blak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illahu. Allah anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Allah anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Allah anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja orang nyerahkan ke Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu Akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deh kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh kudu napak. Tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Terus diuk tahiyat itiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab. Make amamah, make udeng-udeng. Sit ka dieu. Make udeng-udeng, make buntut. Buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ge teu naon. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos gitu. Pek deku kumaha ge. Nya, make irtida tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah. Sunah ka dieu, udang-udang make, kemudian irtidana make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang. Adab-adaban. Rapih guys, Allahu Akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, timimiti gubernur bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun, salat mun sakadar sakitu bisaeun, hayang make jubah aya tokona, hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji. Deuleu kurang make kacamata toriko batin. Dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai. Moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria. Urang nyaho katatang jelema. Tah, ieu jelema ria. Pan sia nyaho aing baheula kos kitu. Kos kitu teh ria teh aing teh. Ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong. Mana aing keur ieu mabok kos kitu. Eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago. Nah, eta jajawaran kajen ngomong. Kok nyaho aing baheula. Gedeg gelut teh eta masih neukeun epa eta. Nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun. Nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa
ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas ta budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah, si itu tunu di belah juru ikhlas salatna. Kula ngahuleng we. Kok nyahoeun ka ikhlas? Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi. Meunang beureun 3 poe ngomong deui. Si eta mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas. Kumaha nyahokeun ikhlas lah dia hese urang ditatanya beusi dicarekan Bang ngan dina HTP pan Abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin. Geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae. Dibaca ku urang di kitab. Oh, atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan. Pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas. Aing ge kos kitu teh khusyuk. Nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu jelema suseurian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan yang budak emang kudu aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajengeun lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih Allah diperem-perem terus gerakan anak tetep aja dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyawan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kehalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kaja geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang
gitu kene wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kagetnya nanage. Nah iyalah eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus saah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari cekangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ge hudang teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu kuaing deuk dilaksanakeun oh boga rutin naon kantor oh boga rutin naon pasar oh boga rutin naon pabrik oh boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang aing deuk ka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nyaho saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nya mah nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah ieu 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu bah gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunaan ge aya deui dipiceunaan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah mah dipiceunaan bae ulah paeh bae paeh bae tah bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi ku malaikat blok dipiceunaan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae terus
kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.